Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali di PJJ Bahasa Sunda, materi baru mengenai kalimah parentah atau biasa juga disebut dengan sebutan kalimat perintah. Kalimah parentah atau kalimat perintah nyaeta kalimah anu eusina kahayang atawa parentah ka batur sangkan ngalakukeun pagawean anu dipikahayang ku urang. Kalimah perintah yaitu kalimat yang isinya merupakan keinginan atau perintah terhadap orang lain agar melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh kita. Cirinya, di ujung atau di tungtung kalimah make tanda panyaluk atau biasa juga disebut dengan istilah menggunakan tanda seru. Jenis kalimat parentah aya 5. Aya kalimah panitah, kalimah pangjurung, kalimah pangajak, kalimah panyaram, jeung kalimah pangharepan. Kalimah panitah eusina maksa jalma lian milampah pagawean. Isinya memaksa manusia lain untuk melakukan pekerjaan. Contoh kalimatnya, jang pangmeserkeun uyah sabungkus. Kalimah pangjurung ngajurungkeun jalma lian milampah pagawean. Mendorong orang lain untuk melakukan pekerjaan. Contoh kalimat, jung geura PJJ bisi tinggalin pelajaran. Kalimah pangajak ngajak jalma milampah hiji pagawean. Mengajak orang lain untuk melakukan sebuah pekerjaan. Contoh kalimatnya, hayu urang PJJ, mari kita PJJ. Kemudian ada kalimah panyaram. Kalimah panyaram merupakan sebuah larangan. Contoh kalimat, tong gogoleran wae atuh mun keur PJJ teh. Jangan rebahan terus kalau sedang PJJ. Kemudian ada kalimah pangharepan. Miharep hiji hal atau berharap suatu hal. Contohnya, mudah-mudahan Bandung teu banjir deui. Semoga Bandung tidak banjir lagi. Nah, itu merupakan contoh-contoh kalimah parentah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.